ente jadi kiai geus datang ke mana sandangan kiai ke di hareupeun Allah izin di kiai-kiai di dunia, ternyata di akhirat lain kiai. Kuari di dunia ente jadi pejabat geus datang ke mana ngagunakeun jabatan pake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Sok geura jabatan makeun bae teh urusan dunia, urusan diri urang nu bakal tanggung jawab timbang amal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim teu saha kiai, ustad, santri, pejabat nu kaya, nu miskin, wabeh sama bakal dasar. Mantap ngaji geragi. Geus urang kuari kumpul di dieu, lepaskeun kepentingan-kepentingan, lepaskeun muatan-muatan, lepaskeun segala rupa nu pejabat baju jabatanana gantungkeun di tangkal awi, ulah bawa ka dieu anu partai gantungkeun di tangkal rambutan, ulah aya polisi periwit nabikeun ka monyet. Urang kabehan kuari ulah make baju-baju eta hiji we ngaji beres. Ja polisi ge moal salilana jadi polisi bakal pae geus pae bakal ditanya. Abri moal salilana mamawa balok di dieu. Hayang membawa tuh di kolong balok sia. Bakal pae sarua bae. Nu di partai, nu di pemerintah kiai bakal parae geus pae moal ditanyakeun naon amal perbuatan. Amal ai kiai onom teh geus jelas kana batu amal-amalan jonggal poe maca Quran mun anu ngondang tapi tak bangsa sieu eta aya anu ngondang maca kulhu anu ngondang tilok ya Allah ku bloon teh kiainya atuh kiai bloon atuh komo sia ablaul bloon sia mah urang lepaskeun maksudna gerage yuk urang ngaji mah neangan ilmu menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun urang nyaritakeun ngaji kula boga dongeng baheula di Turki aya hiji anak raja awewe geus jasa berarti tah kan lamun kieu mah ya kumaha eta geulis biasa bae lamun ditanya kumaha eta geulis rada naik tapi ieu mah geulis tuh geus tanding tah mah geus beda tah lamun cek santri mah ku bahasa ge geus gajahoan nanya orang ka kiai tuh naon berarti di hatena teh sonok ya bilang oh jadi tidak gerak carita ku santri mah geus kajahoan sebab aya korenah jeung aya dilalah. Santri mah paling terleuwih pinter ti bupati ya bupati mah pinter dengan sakadar korupsi, santri mah jangka kuburan. Ya Allah ya Rabbi, pikiran bupati mah hanya pikiran duniawi, tapi santri jelemana kuari diuk di dieu hatena mah dijahe lain salah aing ngomong di akhirat jadi jasadna di dieu tapi hatena nu di kuburan, hatena anu di sorga, hatena nu keur ditimbang. Eta kan dimensina luar biasa santri mah bupati mangan saukur ruang riukup dengan segala duniawi, camat gitu kene, polisi gitu kene, urusan akhirat dan pikiran dunia. Santri masya Allah atau komo kiai kos kiai pikiran nanggus di ditu bae nama di mana di ditu ya Allah. Nah balik deh awewe anak raja masya Allah masya Allah carita gelis teh kan di dieu mah di Cilejet hese neangan geus atuh hese lamun kamari ke Maroko pikiran kula di Maroko teh jelema wah harideung sebab Afrika
pasti kajadiku kumaha ge ieu beungeut seeng kabeh. Tapi barang datang kan itu ya Allah gareli sore di Maroko teh. Ternyata Afrika Utara mah paruti. Deket ke Spanyol tinggal nyebrang 20 menit naik feri datanglah ke Spanyol. Masya Allah nya jarangku paruti irung mararancung mut bulu mata berhenti sekula di luar dugaan je orang Maroko orangnya paruti baru legalis begitu dek balik ke Turki Haji Pendi mambung balik iya tak mambung balik jangan main mau balik cina kunaon hayang di dia baik ai kitu dek naon Mang Haji garilis jasa cek mah aing mah betah di dia atuh betah ge ke pikir heula Mang Haji bogoh ka urang di itulah kasia bogoheun teh ternyata teu bogoh balik sia teu bogoheun sanu bogoh tuh kepotongan kieu ya Allah lah iyalah taya gareli gelis da pohara anak raja oh lamun geus carita anak raja gelis atuh sugih aya dingan wawasan aya dingan harta aya dingan geus eueuh cawade eta anak raja nu gelis teh gering muriang masyaallah karim mimiti medis dokter nu mana bae dipanggil kadinya tensi darah bere obat datang deui dokter di scan bere obat geus puguh di ronsen bere obat tetep teu cager Masya Allah karim akhirnya beres medis dukun didatang-datangkeun wah di Sukabumi mah geus puguh dukun teluh malulu datang kena teluh beri budak coba penyakit naon sini tidak dahar tidak minum jeung peureum bae dahar tidak minum teh peureum Masya Allah mun lempang kudu digendeng dukun berbagai dukun didatangkeun tetap tecak terakhir kiai emang gitu kiai terakhir baik kiai asal ngajual tanah hese ka kiai asal hayang ka awe-awe teu daekeun ka kiai ai kitu mah ngajual tanah laku atuh tilok datang ka kiai tilok tolol teh jelema nya aju kiai marah tuh ulah emang kos kitu kiai mah zaman Kangjeng Rasul di berbagai daerah bahkan negara datang ka Kangjeng usul berbagai permasalahan Kangjeng langsung nunggu wahyu diselesaikan ku Kangjeng namun Kangjeng seperti eta dilanjut ku para khulafaur rasyidin seperti gitu dilanjut ku para tabi'in dilanjut ku hari kufala ulama warasatul anbiya daratan ke berbagai daerah Waalaikumsalam naon di incu leungit menta cai jakina teh incu da umur sabaraha umur 17 lalaki tahu awewe alah atuh ieu mah ku cocodok nih ka kiai datang da aju kiai da kok atuh biasa bae sapira mere cai ya minum beres nyusul hese-hese Waalaikumsalam ceri subuh-subuh salat mencan naon umul kotor leungit cenah di mana leungitna di imah di imah si leungit kula hudang geus ngajemblong lawak atuh sia mah penting teh hudang emang tilok cenah urang mana sia cilejet goblok sia tah mere cai deui atuh kos kitu bae terus geus we Waalaikumsalam naon di mana tetangga beladinya naon kudu dek hajat isuk minggu ayo naon tuh ka dieu minta cai supaya ulah hujan terus gitu pandang ayo benta cai kasih tata bere cai hujan geprek bae eureun anu biasa lah hujan tas lor ieu ti isuk masyaallah ai bere cai lu bener ji
pakai jampe atuh kiai wakos gitu. Nah ieu kuari ka kiai berbagai kiai geus didatangkeun dijampe ku cai, jampe ku mantra-mantra, jampe ku ayat suci Al-Quran, dijampe ku doa-doa, tetep bae teu daek cager. Bapana raja jeung ratu bingung. Akhirna aya baheula kiai nu walah-wah disebut lain kiai dikiaikeun, disebut kiai santri teu boga, majelis taklim teu boga. Tapi manjur mun baheula mah Abu Nawas, belah dieuna aya deui Bahlul, belah dieuna di Tangerang mah aya Mang Hani, aya deui ka Mang Sakarana Ki Musa, tah anu kos kararitu tah anu sok di kamar cicing di kaluar tiok naon tilok sebulan 2 bulan ke sakali kaluar didareulekeun ku jelema tah bisi di dieu salaki ibu kitu di jero kamar da teu kaluar-luar. Nah ieu geus ngadeg ieu tanya gede hutang meureun sugan teh ibadah horenganan kreditan teh anggeus Masya Allah. Nah aya tak kiai model gitu jago kiai gitu bahkan sebab dimensi nangan lain sakadar dimensi zahir makin dimensi batin. Lamun kiai ngan sakadar makin dimensi zahir dimensi syariat, kiai lumrah, kiai pasaran, maksudnya di pasar ge umpala kiai kos kitu mah, tapi dimensi batin Masya Allah dijauh kene geus kadeuleu mun awewe teh mah lain deui bangun eplok cendol ieu mah tah sia tah mah tah ieu kiai datang begitu ku kiai dijampe teu daek beunteut tiup teu daek beunteut neng coba bentar neng pernah teu ka Mesir pernah teu ka Yordan pernah teu ka Baghdad pernah teu ka Mekah daek teu diajak ka Mekah ka Baitullah Madinah pernah ka Madinah daek teu mun diajak ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul pernah teu ka Uzbekistan beuntanya hah Uzbek beda ya ngadenge lemburna bae geus ngorejak tah si ieu pan baheula boga ka Bogor orang Bandung tah lamun keur gering ngadenge Bandung meh huda udah gitu kakara kayak ngadenge Bandung na doang aduh langsung bernostalgia inget Masya Allah tak iya gitu barang ngadenge Uzbekistan langsung udah neng pernah ke Uzbek pernah daek mun diajak ke Uzbekistan daek bebe ajak ka tuan raja ieu mah diobatan ku dokter medis moal cager diobatan ku dukun mantra-mantra moal cager diobatan ku kiai moal ieu mah kudu diajak ke Uzbekistan kok bisa gitu tuturkeun be cager kira-kira ayo guys cek raja Turki Uzbekistan teu sabaraha jauh masih satu daratan berangkat ke Uzbek neng di dia sugan aya nu kenal di kota Uzbek aya cek jana bari senyum teh aya lingsem di mana neng di ditu di kota aya di kotana di mana pas aya di huk di dinya aya toko emas cek jana tah kula kenal jeung di dinya ya Allah begitu didatangkeun ka dinya ieu teh muhun langsung hudang padahal mah geus 4 bulan teu dahar teu nginum hudang langsung nu boga tokona seorang pemuda nu ganteng teh ya langsung nunjuk ieu ge sarua ieu ho itu ha langsung jana pelukan dinda sayangku Masya Allah
Nah, ieu penyakit anu luar biasa. Ternyata penyakit cinta ngelehkeun sagala-galana. Bapak teh dianggap, emak teh dianggap, batur jeung rekan sekitarna teh dianggap, bahkan dahareun jeung inumun teu hayang sama sekali, tapi teu jadi gering. Itulah cinta. Begitu kapanggih jeung nu dipake ka cinta, masya Allah sehat kabina-bina. Eueuh tanda-tanda gering sama sekali. Eueuh tanda-tanda. Nah, iyalah manusia cinta ka manusia geus bohokeun sagala rupa. Ieu carita-carita Jalaluddin Rumi. Nu kula kamari mantes ti Maroko teh ka Turki. Di Turki langsung ka Konya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi. Salah satu caritaan Imam Jalaluddin Rumi ieu. Lamun eta awewe cinta ka seorang lalaki, poho sagala-galana. Urang anu bakal ngaharep ka Gusti Allah ngomongna cinta, pernah pohoan naon? Pernah mau poho ke naon cinta urang ka Gusti Allah? Hayu coba. Pernah tante mau pohokeun anggal tengah peuting cinta ka Gusti Allah? Hei anggal, hei kasur, sakedeungnya 2 jam dek ditinggalkeun hampurannya ku cinta jasa ka Gusti Allah. Maneh cicing ada di dinya teh. Ke, geus 2 jam karak balik deui ka dinya. Mangga bae cek anggal teh, kacai nyana. Beres kacai salat, anggal geus datang. Sini. Cek anggal sini. Ih, anget ge. Eleh urang ku anggal. Eleh ku anggal. Ye, nu sagede kieu bae sagede kieu ye kolot lah sakieu mah. Hartina geus moal panjang deui. Jeung moal lila deui. Pasti kalebur asli. Nyana tahajud titah kukula. Allahu Akbar. Ai tahajud di kamar pemajikanana. Masya Allah, khusyukna luar biasa. Khusyulah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah ngacung pamajikanna nyingkap. Pan anu ngacung 2. Lain normal tolol. Aduh nu ngacung 2, pohoan teh assalamualaikum deui. Oh ini dia. Masa tahajud kos kitu? Sakieu nu kolot teh kos mantak lamun tahajud wayana ajim. Adi ulah sok di kamar pamajikan. Misah. Atuh mal anggeus. Eta sok ngacungna asyhadu an la ilaha illallah jadi 2. Lamun awewe cinta ke seorang lelaki kaedanan ngarana poho segala rupa. Urang pernah pohoan naon ku cinta ka Gusti Allah, lamun henteu pernah aya nu ditinggalkeun jeung aya nu dipopohokeun, bohong berarti cintana urang. Bohong berarti cinta urang. Ukur diri urang cinta ka Allah geus datang ka mana dibandingkeun jeung cinta seorang wanita ke seorang lelaki anu geus luar biasa meyakeun jeung ngorbankeun sagala rupa. Mulai ti kuari ente jadi kiai geus datang ka mana si cintana ka Allah sehingga tasbih ieu diputerkeunna sabaraha kali sapoe. Tasbih. Sok geura. Ayo. Tasbih di bawah bae teh tasbih. Sugan teh membaca subhanallah lain ya. Kabayar mual tuh beres. Lu bener ente seorang kiai geus datang ke mana sandangan kiai isin di kiai-kiai di dunia di akhirat ternyata orang bajingan, hanya kepentingan partai, hanya kepentingan organisasi, hanya kepentingan duniawi. Kiai mah julukan akhirat lain yang dunia kunaon dibawa ke dunia tolol dah kiai. Teu bisa kos kitu kade isi di harapan Allah. Isi di harapan Allah. Lamun endek jadi kiai cara Gus Dur. Sok jadikeun cara Gus Dur contoh jadi presiden. Indonesia ku aing geus disyariatkeun ngan gagal. Teu kuateun Gus Dur.
balik pakai celana pendek. Oh masalah, tapi geus berjuang, walinya nama. Nah, diri orang di partai geus datang ke mana, di organisasi geus datang ke mana, lamun orang ningali dina kitab Tanbihul Muqtarin, pang musibah, pang gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai. Aing manitip ka Haji Imbe ka adi anu lain malah jadeng dengan ieu kajen ka neraka geim. Asal siapa ka sorga im. Kajen dengan mah musibah panggedena kiai nu tadina wow ka kiai, wow jeung ahli Allah. Kuari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang. Gubernur wauh diwauhan karena pamerena duniawina. Presiden diwauhan teh karena hayang pamerena. Kapolres diwauhan hayang pamerena. TNI diwauhan hayang pamerena. Musibah panggedena bagi kiai kos itu mun teu percaya paeh kira-kira. Silakan kiai mah jeung kiai bae. Waktu negara acak-acakan sia asup ka negara acak-acakan. Dia tuh komo lamun teu masalah. Tapi geus datang ka mana ka beneran berjuang sia. Ayo coba kiai. Mantak kula dibujuk titah ieu titah ente. Aya nu mere kamari mah duit sakitu dihitung gede leutik. Namun leutik mau aing mah. Ji ditangtangan kula mah bupati deuk mere ka kula berapa bupati mau ngasih saya? Ciknya nanti aya 200 juta harta aing leuwih tibatan 200 juta. Jeung bupati jeung aing sugihan aing. Digos ku kula, ieu pun kitu cenah ge. Atuh jelema sugih mah teu kudu dibere aing mah sugih. Mah aing mah mobil lain hiji aing mah imah sakitu agrengna. Bila perlu sia disumbang ku aing sia bupati. Tak kudu bisa kitu im jadi kiai mah. Ulah hayang disumbang malah nyumbang. Ayo besi jalan kurang bagus bejakeun ka camat sumbang. Ulah kudu camat nu nyumbang besi susah. Besi susah camat. Jang naon duit jadi dibawa ke akhirat henteu. Mending bangunkeun ka jalan. Maksudna kunaon eta Pak Bupati? Ieu masyarakat geus mengemis. Kami cenah ieu blok deui. Aing mah asana sedih ngadenge kitu ja. Aing bae nu lain camat sedih atuh komo sia meureun camat. Ya Allah ya Rabbi ta camat ka sedih bejakeun atuh ka calon bupati. Ka itu sumbang ta jalan ta. Rawatan. Lain dek dibangun dek dirawatan. Tuh dirawatan mah tuh di batuan doang setting begitu. Gen sama urusan pembangunan iya. Urang mah kuari mah ngurusan kacinta urang geus datang ka mana ka Allah. Ente jadi pejabat kade moal salilana jadi pejabat loba anu keur ngajabat paeh. Masyaallah pangrugi-rugina jelema keur ngajabat paeh. Sebab tanggung jawabna sabaraha janda, sabaraha fakir miskin, sabaraha yatim. Ketika ente jadi lurah, kerja di lurah paeh bakal ditajakeun nyantuni janda kaya, janda miskin. Alhamdulillah cak lurah. Oh, tanyakeun ge sabaraha janda nu diberean. Nu mana sia mere? Tuh nu di pojok. Nu imahna eta teh. Sama janda ngora. Heeh. Jahe. Eta atuh kudu dibejaan atuh kos kitu mah. Ya sih ge osok mere. Ya. Nah gitulah para jamaah. Ente jadi kiai geus datang ke mana sandangan kiai ke dihareupeun Allah izin di kiai-kiai di dunia, ternyata di akhirat lain kiai. Kuari di dunia ente jadi pejabat geus datang ke mana ngagunakeun jabatan pake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Sok geura. Jabatan makeun bae teh urusan dunia, urusan diri urang nu bakal tanggung jawab timbang amal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim teu saha kiai, ustad, santri, pejabat nu kaya, nu miskin, wabeh sama bakal jasa. Mantap ngaji gerage kade. Ente jadi naon? Abdi mah cenah di partai geus datang ka mana mawa partai. Pernah ikhlas teu kiai di partai lillahi taala. Allahu akbar. Ayo lamun teu ikhlas atuh naon digawe? Ikhlas tidak lama demi bangsa jeung negara. Beneran mun ditanya ku Allah teu mal izin. Ih ulah kitu cenah. Aing mah kitu bae. Ayo sia. Hak. Maksudna naon? Ragap diri geus datang ka mana dumadeheus ka Gusti Allah. Urang seorang pedagang
kade dagang aya aturan-aturanan. Urang seorang petani kade tani aya aturan-aturanan. Nah, lamun tadi cek Jalaluddin Rumi, seorang wanita cinta ke seorang lelaki poho segala-gala teu bisa diobatan kecuali kapanggih. Itulah seseorang anu mencintai Allah kecuali kapanggih jeung Allah. Di mana sih sebenarnya Allah? Hayang kapanggih jeung urang jeung Allah. Di mana nu sebenarnya Allah? Duh, di Mekah Allah mah. Aya ge di ditu. Di mana sih kapanggih jeung Allah? Apan urang ka Mekah teh ya, ka Mekah. Eta teh menuju Baitullah. Baitullah eta bait didapatkeun ka Allah, imah Allah. Artina aya Allah lah di dinya. Allahna di mana? Atuh tanyakeun ka Ki Haji nu geus pernah ka Mekah. Tanyakeun tah sieu tah. Kiai cak manusia. Allah alam cak Allah. Sieu kiai sarua. Malah tambah kuyai mah. Kuya dicai mah. Kiai haji pejabat nu geus ka Mekah eta kapan urang teh dijulukin ge duyufullah, tamu Allah. Ya adikula ye kabeh tahun ieu insyaallah bakal berangkat ke Mekah mantak ayeuna walimatu safar teh eta deuk silaturahmi ka Allah. Wah keren amat. Deuk jadi tamu Allah ke Mekah. Berangkat nu mantak khutbahna ge di Mekah teh wa ya duyufallah, wahai tamu-tamu Allah, lain tamu raja, lain tamu gubernur, lain tamu Arab, tapi tamu Allah. Urang ke Mekah berarti jadi tamu Allah. Di mana Allah? Sok gerak ke Baitullah. Kapanggih jeung Allah? Henteu. Kapanggihna jeung sa? Urang Pakistan susuna gede. Masya Allah. Pohara India gitu kene. Aya di Baitullah. Urang Turki nya garelis teh bahenol deh. Tah kula barengan jeung ieu ka Mekah ya. Bareng ka jeung ieu kabeh tah bareng-bareng. Kunaon eta keur toab? Masya Allah. Nyekel HP shooting. Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa tasdiqum. Kula greget sakajana teh. Heuh, nya mah di shooting nya. Oh, geus teu inget ka Allah kan berarti ingetna teh ka gambar. Tasdiqum bi kitabika wa wafa'um bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabi terus. Masya Allah. Geus beres teh atuh. Nah, aya cenah ka di dieu. Urang bisa nempoi jam saksi goblok teh coba eta. Tok kolot-kolot eta. Asa kos kitu toab. Ya Allah, mantap kula ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi mamawa jelema model kos ieu. Kahareupeun Gusti hampura. Sugan teh teu kieu. Gusti ieu mah hiji bae lah pangleungitkeun tah HP mah cek ulah supaya isuk toab ulah disoting deui. Alhamdulillah diijabah. Pas isukna teh ngalamun bener di hareupeun hotel kieu. Maji kunaon ngalamun? Ape leungit. Sakulah teh diijabah itu Gusti Allah. Geus leungit kabeh. Yordan, Mesir pada teh ka Yordan ka Mesir. Kabeh beak di HP eta, ludes kabeh. Cenah ngalamun bae. Eueuh kabeh. Mesir eueuh, Yordan eueuh, Mekah, Madinah eueuh kabeh sakieu. Boga pagawean naon nya bisa leungit. Pagawean naon? Sia teu sopan. Di Baitullah si soting-sotingan. Karang enak enggak ieu sakieu geus kolot ge kos kitu teh pagawean. Ieu contoh nu teu hade ieu. Nah. Lamun aya jelema datang ka Semarupil Qurhi, Waalaikumsalam. Di ka mana ente? Ulah yang kapanggih jeung mama. Maksudna doana. Doa naon? Ulah berangkat ka tanah suci. Sia ka tanah suci deuk naon? Cicing. Ya dilaksanakan ibadah haji. Maksud ibadah haji deuk naon? Ya hayang kapanggih jeung Allah jadi itu makom ijabah. Hak. Ke balik ti Mekahna. Wae ditanya kapanggih teh sia jeung Allah. Jeung kiamat ti guru. Ayo satu doana bae kiai supaya kapanggih. Hai doakeun. Datang ke Mekahnya Nabi. Aing ke mun balik ti Mekah. Ditanya ku guru kapanggih teh jeung Allah. Kumaha aing ngajawabna? Ieu kapanggih jeung Allah kumaha? Masya Allah. Beres jadi muga haji
mah ke Baghdad. Tanyakan ku Syekh Maruf. Enggak sama kana. Entos. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Dahar geuna. Ngeunah jasa. Aju aya teh ieu babalajahan. Sajadah meuli, cek nya teh susur meuli, alhamdulillah. Balik deui sia ka Mekah. Balik deui sia ka Mekah. Teu sah sia ibadah haji kos kitu. Pan bisa teu sah? Bangsa balik ti Mekah sih. Dongengna dongeng hees. Dongengna dongeng meuli teko koneng. Masa ti Mekah meuli tiung dongeng teh. Ai ka Mekah mah kapan kapanggih jeung Allah. Ai sia dongeng teh Masya Allah dongeng nyamin di ditu. Dongeng engkeuy-engkeuyan lempang ka pasar toak Masya Allah lain heuheuh sia tah goblok. Jadi lamun hayang jaho jelema mantes di Mekah hebat henteu ieu hasil ibadah hajina tanyakeun geura tah tanggap kurang mah ente di Mekah. Oh alhamdulillah Masya Allah kula mah eta di Mekah ngeunah hees geus berarti hees bae jelema di Mekah. Alhamdulillah cenah kula ke hotel ge tarariis di Mekah teh kabeneran jasa berarti urusanna jeung awak. Alhamdulillah cenah dahar ngeunah nginum ngeunah pohara jasa teh jaritakeun kapanggih jeung Allah mah. Tuh iya bae nya lagi kitu meureun. Anyar balik umroh tanya. Ditanya gugul kapanggih jeung Allah henteu, jeung onta kapanggih. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata di Baitullah lain sakadar Baitullah, tetapi ini adalah tempat ibadah ke Allah nu paling deket. Aya Allah lain di Baitullah baik, tetapi paling deket hadirna Allah di dinya. Ulah sambarangan di dinya mah di Baitullah mah makom ijabah. Dideleukeun ku Gusti Allah lain di dinya mah di mah dagangan di dinya nu luar biasa. Mantak tingkah manusia, ucap manusia, pagawean manusia bener-bener keur disaksian ku Gusti Allah. Nah, balik ti Mekahna lamun jelema ngan sakadar caritana carita urusan dahar patali jeung awak, carita sare patalina ngan sakadar jeung awak, patalina jeung tiis patali eta mangan sakadar jeung awak, meuli baju meuli pakaian patalina jeung jang awak bae. Mana sih nu patali jeung ruh kolbu ka Gusti Allah irah. Nah, nu di pikiran teh eta hese lantaran kacinta urangna henteu sakumaha wanita tadi nu di Turki mencintai seorang lelaki nu di Uzbekistan poho sagala-gala. Mulai gerage urang tempokeun kumaha kuasaan Allah, maha agung Allah, maha segala-gala Allah nu urang aya dina qabduna, nu urang aya dina genggemanana anu hirup urang pamere Allah injeman ti Gusti Allah, sehat urang injeman ti Gusti Allah, isuk page eta urang bakal babalik ka Allah. Amal naon nu bakal dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah eta nu kudu dipikir. Ente jadi polisi amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah, wahai polisi. Ente jadi TNI ABRI amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah. Ai kafir mah geus puguh kafir mah, ente makan muslim, ente makan mukmin. Iman ke Allah kudu disiapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabannya. Yehehe Allah ya Rabb. Dah ieu nu mantak jelema di mana-mana daek masantren eta teh yang mempersiapkan aing kumaha engke geus bae. Ngora kene umur 15 tahun, umur 20 tahun sakola geus siapeun kene. Deka mana sakola? Deka UI, UII, ITB dan lain sebagainya siapeun, kolotna geus siapeun. Tapi di benak hati santri lain eta sakola mah alah sapira sakola engke aing namun paeh waduh tanggung jawab di hareupeun Allah tah murnina santri kos itu kadeleuna mah santri teh jelema padahal mah eta penghuni sorga mun hayang nyaho ka penghuni sorga tah santri kadeleuna isuk-isuk nya mah carang mandi eta je udang cileuh bae gede eta can mandi can naon geus meuli wudu pantolol. Tapi eta penghuni sorga sebenarnya. Gila mun hayang nyaho penghuni sorga teh eta santri. Lamun ibu bapak hayang nyaho ka penghuni sorga tah ka dieu kan isuk-isuk ka kobok kan. Ceng, aceng teh sorga barau amat ceng. Atuh biasa Bu, penghuni sorga mah bau. Cenah seungit. Engke di sorga. Ieu mah karak calon doang Bu.
lain deui ja ambeuna ieu alhamdulillah saminggu kula can mandi Bu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah segera ge asupkeun ka dieu nya loba jasa nu gagah nu kukula asup di dongeng-dongeng di Tangerang di Pasar Kemis aya gagahnya lurah nya gagahnya sugih Lurah Madzen maot ngadadak atuh komos yang teu gagah modar cenah Masya Allah karim lamun Pak Harto sugih aya di nyana gagah aya di nyana hebat aya di nyana maot RT mah koit sok geura siapkeun engke beuh Masya Allah tah lamun tadi cerita awewe mencintai seorang lelaki bebeakan pohokana segala rupa ukur cinta urang ka Allah geus sabaraha persen urang cinta ka Allah nu dikorbankeun teh tinggal introspeksi masing-masing kuari mah rajana gering rajana lintuh gering Masya Allah ya raja sarua jeung tadi didatangan ku dokter sababaraha dokter teh cager datangan ku dukun sabaraha teh cager datangan kiai sababaraha kiai teh cager nah datang kiai nu tadi kene anu bangsa sebelah-sebelah teh sebelah-sebelah nya nama kancingnya salah ngasupkeun atuh salah salah kancing salah imah atuh kan nyengkleh di dieu pan ai kiai neraka mah keren jas dipake kiai neraka eta mah gitu ai kiai surga mah cuek sarap-rapna wae lah kumaha kapanggihna sapira nutupan aurat geus hayang ka itu katangan ku makhluk ku manusia ya ada lagi Gus Dur lamun urang ningali pakaian kula sok sering memperhatikan Gus Dur sering salah imah kancingna salah Gus Dur eta presiden ngaju make nanya nama sebelah naon bae aya batik-batik anu panjang-panjang anu pendek-pendek kadang-kadang pakai kaos datang kula ka imahna pakai kaos ini siapa ini Gus oh iya keur pakai kaos kan eta tapi kan nyana memacaan kitab bae di imah ge di imahna di dia di Ciganjur kitab Masya Allah Ihya Hikam dibaca bener ya Allah wahara jasa tak Gus Dur mah ya Allah ai kiai ieu koran pejabat lain naon lain ya Allah deres koran ge nu bener mah anu susunannya yang kleh teh aya si kiai ku goblok-goblok deui ieu mah di ditu teh mah di Tangerang di Bogor baleuih parah nah para jamaah ieu si raja teh raja geus teh cager datanglah kiai eta begitu datang geus sababaraha kiai terakhirnya na raja di mana di kamar jangan asup ke kamar raja bentak cek dia tuh kuat lain lawanan cek kita raja kok emang enak enten ente aya naon aduh parah maksudnya parah tuh bejakeun coba bejakeun kira-kira marah moal raja mun bejakeun coba tanya ke raja tuan raja pajak ituan cenah parah cek kiai ieu aju kira-kira mun dibejakeun marah apa moal sok bejakeun naon coba lamun nu neluh saha nu neluhna lamun nu nyihir saha tukang sihirna lamun penyakit medis coba kumaha carana coba moal marah datang deui teh kiai ka dieu tuan raja ternyata umur tuan raja 28 poe deui hah lo bener heeh nurutkeun sikula 28 poin makana tadi nek marah moal mun kira-kira marah mah moal kula moal ngabejakeun lantaran tadi titah bae cenah moal marah umur tuan raja 28 poe Masya Allah cak raja lagi satu nuhun cak kiai nuhun langsung nyana ka pamajikanana ka asistenna sajadah turunkeun sajadah amparkeun tasbih nu gede bakal tak susur ulah nu letik-letik sagede pareup ka dia
dibawakeun. Oh, Masya Allah dipayang kacai langsung sholat Allah. Masya Allah poe eta terus bae ditawaran dahar ge tuan moal wah naon hartina dahar 27 poe deui aing geus teu kudu dahar teu kudu nginum moal aing ala kadar jang nangtung bae mah heulana aduh langsung sapoe kakara ge 2 poe teu eureun salat maca Quran tas Quran maca sholawat teu eureun zikir geus teu meunang aya nu ngajakan ngobrol ka jana geus baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah baca sholawat geus 2 poe Masya Allah dahar geus teu dibere hayang nginum teu dibere hayang nah kuari geus 8 poe berarti tinggal sabaraha deui 20 beuh ditingkatkeun ibadah ka Gusti Allah. Weh, pohara beurang peuting geus datang ka tarang lagi hideung. Sikut hideung, tuur hideung. Urut sujud bae ka Gusti Allah geus 15 poe harideung kabeh. Ieu ge lamun dibuka harideung, tapi budug. Lain urut sujud ieu mah. Aya tapak baheula keur mondok. Kuku lagi sok ditaliti harideung maju ulah omong oh ieu mah penyakit santri baheula santri kuari mah anu bodoh mana aya santri keras kuari mah santri awewe ge telok bodog ja kuari mah paling ge koreng be kuari geus 15 18 poe 10 poe deui terus cara ningkatkeun ibadah ya Allah ya Rabb tinggal 2 poe deui nangis wasiat ke pemajikan Kiai eta tilok mislek di mana nyaritakeun sakaligusnya nama bener bae maka bapak kuari nyerahkeun kerajaan sok saha nu hayang ka anak mesti anak hayang mangga bapak geus coplok tina kerajaan hiji nomor kadua bapak kuari geus mung cicing di dieu hayang cicing di gubuk bae dek ibadah bae ka 2 poe deui bapak geus ditinggalkeun ku nyana kerajaan dibikeun ka anak pemajikan geus diwasiateun ka deui harta nu aya bagi-bagikeun jeung jana geus tinggalkeun kerajaan cicing di gubuk 2 poe deui ulah aya anu ngaganggu abah ibadah ka Gusti Allah beres sapoe deui teh sapoe deui pas 28 poe nya geus kieu nungguan assalamualaikum malaikat Israil asal kertek asana ieu asal kretek asana ieu terus datang ka zuhur can aya datang ka asar can aya maghrib can aya oh berarti mungkin isuk ka 29 ngana geus nungguan nya nang teu eureun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus 29 zuhur can aya illallah la ilaha asar can aya terus 30 can aya keneh liwat 2 poe aing liwat 2 poe aja anak asisten panggil kiai ka dieu anu cenah cak cenah 28 lewat ieu panggil coba ka dieu apa salah jana di Lauhil Mahfuz apa kumaha coba panggil deui kiai cenah cek kiai sabaraha poe kula 28 di hari tadi itu kan dia geus 30 kan selewat oh masalah lain masalah gitu iku balalakona kieu nu jelas mah kiai tuan raja hiji tuan raja awak jadi ramping kan guari henteu gendut teh atuh bener ja teu dahar-dahar dahar teu nginum teu jeung paeh pan guari kan langsung bener nomor kedua Tuan Raja salila kamari jari raja inget teu ka Allah henteu tapi kuari lain inget deui sajadah gitu meunang ditoel kudu ngampar bae tasbih geus puguh nu dileungeun dikongkoyangkeun aya malah hampir jualan tasbih cenah kuana teu lain ibadah teman-teman lah eta rahasiana kuari
Tuan Raja nu kamari jadi raja pernah henteu inget ka Gusti Allah? Teu pernah. Tapi ayeuna pernah. Kuari inget bae ka Gusti Allah, kamari jauh jeung Gusti Allah. Tapi kuari kamari iraha Tuan Raja sedekah, tapi kamari yang kita dibagikeun ka pamajikan, bagikeun ka fakir miskin, bagikeun ka tetangga. Lantaran 28 deui bakal paeh. Nah, kan kehadian Tuan Raja nya salat bae, nya zikir bae, nya maca Quran bae, nya maca sholawat bae. Haju sedekah teu eureun-eureun, betapa luar biasa nah awak haju jadi hampang. Keuntungan Tuan Raja luar biasa. Bener aya kitu nama. Tapi kan Tuan Kiai ngabohong. Ulah carita ngabohong. Kieu Tuan Raja. Datangkeun ka 40 poe. Sok geura bakal aya rahasia. 40 poe. Sok digubuk cicing di dinya ibadah teruskeun sakumaha eta bakal aya sesuatu anu teu pernah kapanggih ku Tuan Raja. Sok teruskeun. Coba 40 poe. Maksudnya 40 poe karek mah lain. Paeh. Hayo coba. Henteu kan maksudna penyakit. Paeh. Pasti paeh. Awas. Aing raja. Lamun 40 poe aing teu paeh. Awas ya. Penjara. Ulah ngomong kos kitu laksanakeun bae. Ulah ngomong kos kitu laksanakeun kege paeh. Ibadah we ngadan teruskeun tadi kan geus 30. Jadi tambah 10 poe. Allah beres baca Quran. Zikir suatu suari geus 35. Datanglah ke 39. Begitu datang ke 40, Masya Allah, aya sesuatu anu indah ya Allah karasa ku mata hati. Horeng nikmat ibadah ka Gusti Allah. Painganan kiai-kiai, painganan wali-wali geus puguh Kangjeng Nabi. Geus puguh Kangjeng Nabi, urang nabi-nabi jeung rasul-rasul nu baraheula. Ti peuting hudang teh nikmateun bangunna ibadah horenganan aya ngrenyet ngeunah. Teh ibadah lamun geus apal wau ka Gusti Allah. Ngeunah. Nikmat. Urang mah nu mantak haju ieu maca Quran ge heuai bae heuai. Teu nyaho eta kalam Allah. Tapi bagi kula ya bagi kula. Lamun aya nu hees keur ngaji kula bersyukur ka awakuna. Kula keur ngaji mingguan misalnya atau malam Salasa aju murid hees kula geus nikmat rasa. Nah mana kiai bisa nikmat berarti aing bisa nenangkeun jelema. Lain sembarangan berarti aing. Dua tak mesti aya kiai di dieu aju ngaji mingguan malam Senenan teu kuari aju murid hees bae kula dihudangkeun. Eta kiai hebat berarti geus memberikan ketenangan ka murid. Sehingga murid nu hees ada di dieu. Eta kiai lain sembarangan, rantai kabeh habak. Tah. Iyalah Tuan Raja manggihan kanikmatan anu luar biasa. Panggil deui kiai tita ka dieu, kiai panggil dipanggil. Bener yai horenganan ibadah teh kungeunah paeh kan? Paeh. Naon ieu nu paehna yai? Nu paeh teh kahayang anu kamari mah ajol-ajolan hayang boga Avanza wani ngridit beuh urang Cilejet mah pan garoblok pan kabeh ge wani teh nyebrang ka sorga melalui neraka heula ku ngridit eta kahayang eta kan cilaka nu kamari kahayang model eta eueuh cek Tuan Raja nu kamari hayang naik jabatan teh eueuh kamari mah hayang jadi raja teu hayang sama sekali. Kamari mah hayang ngalobaan tanah teu hayang. Kamari mah aduh teu meunang neuleus selir-selir. Geus kieu bae nu mana poe ieu nu mana nu itu nu jangkung nu kamari nu pendek nah ieu bangunna ieu semampa ieu bagus ieu hitungna kitu kuari mah teu hayang leuleuh awewe kos leuleuh kadal bae. Maksudnya aku mah tuh kadal urang lamun urang keur dieu aya kadal jeung biasa bae. Sugan urang kerenyet resep ka kadal teu jadi teu. Atuh teh daripada urang lamun geus jadi ahli Allah, awewe liwat ka dieu atuh biasa bae jajar orang ieu. Kecuali geulis lain deui. Atuh mah can jadi ngaranna. Tah potongan si ieu tah mah.
tah ternyata paeh kahayang. Nah di dieulah orenganan jelema nu endek ngadetengkeun diri ka Gusti Allah kudu ahli Allah. Moal bisaeun nungtun ka Allah lain ahli Allah. Sakumaha moal bisaeun nungtun perpolitikan lain ahli politik. Sakumaha moal bisa nungtun perekonomian lain ahli ekonomi. Keun politik jeung ekonomi jeung budaya mah tama urusanana urusan dunia. Ieu jelema nungtun ka Allah kudu nu geus wau ka Allah lalauna. Cara ngaji amil heula ujug-ujug jurumia geus beres amil naik ka jurumia sanggeusna naik ka jurumia amil poho deui bolak-balik diri ya amil jurumia amil kos kitu lalauna sageura. Masya Allah karim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ternyata urang deka Allah kudu wau ka Allah nunungtuna kudu wau ka Allah. Ai Allah di mana? Ai Allah mah tuh hese jaritakeunana. Da Allah mah aya di mana-mana. Maksudna kumaha? Urang kuari mah ngawauhkeun ka Gusti Allah mah kudu ngaji tauhid heula. Nu wajib di Allah sabaraha, nu mustahil di Allah sabaraha, nu jaiz di Allah sabaraha. Engke timbul kayakinan tak. Lamun geus innahu ya'lamul jahra wa akhfa. Allahumma maha uningan nu samar nu jelas. Ya Allah ya Rabb, sedengkeun Allah ningalikeun teh lain ka awak urang, ningalikeun ka qalbu urang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Awak mah teu kudu dicaritakeun ku Gusti Allah jeung urang ge neuleuh ka urang neuleuh, urang ka diri urang neuleuh, ka batur neuleuh, tapi qalbu urang nu boga rasa jeung ngarasakeun adalah urang. Allah selalu neuleukeun. Lamun urang geus wau ka Allah isin ketika hate urang ngalayap lain ka Allah, ketika hate urang lalancongan nu dipake kebendu ku Gusti Allah. Loba jelema anu di luhur sajadahna bagus jasa. Ih pohara salatna make jubah. Woi di masjid ge masjid kubah emas pan pohara eta. Woi lain lalagaan. Allahu akbar ngageleger, Allahu akbar lagi. Kunaon ai hatena aya di mall. Ieu kan lalakon kos kitu eta. Coba supaya sadar-sadarna. Tungtun diri urang ku urang di ka Allahkeun melalui pengajian-pengajian sok gerage. Melalui pengajian-pengajian nu aya di dieu, nu aya belah ditu, nu aya belah ditu supaya wau ka Gusti Allah abeh kenal ka Gusti Allah. Ngeunaheun geura lamun geus kenal ka Gusti Allah kudang dipeting eueuh kasieun. Tak ja ieu mah pot dipeting sote pedah panon poena we katutupan. Ja ieu kene kamarna ieu, tempatna ieu. Tadi cak anu nyambut teh. Ih, sebenarnya cenah kula lamun dieu teu dicangan mah sieun cak dina di dieu ye. Bameureun loba kuntilanak kan. Kalau kuntilanak atuh karaseu kuku lagi mun dikak puluh sebenarnya ieu. Loba ye kuntilanak di dieu sing ada ieu dieu. Aya ye kuntilanak. Aya kuntilanak lalakina teh ieu ye. Aya ieu. Genderuwo malah mah ieu mah. Nah, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka silaturahmikeun geura urang ka dulur urang abeh nyambung, silaturahmikeun geura diri urang ka guru urang abeh nyambung, silaturahmikeun geura ka para aulia-aulia Allah abeh batin urang katungtun belah dituna. Silaturahmikeun geura tawafkeun diri urang ka Allah di mana? Di Baitullah. Jauh amat Baitullah kudu ka Mekah, di diri urang ge da aya Baitullah. Tuh lamun Imam Ghazali nyaritakeun lamun ieu Mekah terbuat tina tanah awak urang ge tanah. Mekah aya Masjidil Haram, Masjidil Haram terbuat tina tanah diri urang ge tanah. Lamun di Mekah aya Baitullah qalbul dunya, di jero Masjidil Haram aya Baitullah paranti tawaf, di awak urang aya qalbu paranti tawaf. Wa tahhir baiti lit-taifina wal 'akifin.
sok bersihan eta baitullah tahir baitia jang nu tawaf jang nu salat jang nu itikaf bersihan geura qalbu urang tawafkeun ruh urang geura di dieu teu kudu hese-hese deui ka Allah mah dunia langit bumi katut eusina dibasupkeun ka jero qalbu moal asup tapi nu nyieun dunia Allah bisa aya di qalbu mukmin aya Allahan di qalbu mukmin teh deuk kumaha ge tinggal urangna bae ngoprek geura ge ya Allah ya Rabb singkapkeun di jero hate urang supaya aya rasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu urang keur ngaji kuari urang keur salat urang keur maca Quran lawang langit dibukakeun ku Gusti Allah bagi jelema anu geus inkisab kadeule breh langit kabuka nah urang lamun geus salat langit dibukakeun ku Gusti Allah tah tuftahu babus sama lisa'atain dibukakeun lawang langit dua waktu hiji jang anu salat nomor kadua jang nu perang sabilillah tambahna katilu jang nu keur ngaji lawang langit dibukakeun ieu urang kuari teh dibukakeun langit set coba gadeule ka luhur gambar ya Allah ya woi langit ya poe kitu mah langit lawang langit dibukakeun arti da dibukakeun teh kumaha hahalang antara urang jeung Allah malaikat keur nonton kuat urang keur ngaji asal lempeng ngajina bener lillah muatan nanaon ka Allah malaikat nempokeun oh kita ki haji nu kolot aya bae teh saha kagena eta je di dieu ka lauhul mahfuz tereh balik nama budak oh jauh wisda geus lain di hulu teman jemput geus wisan teh tapi jangan mah kuat tilok kering tilok kering kan mah gen tilok kering mah ke Firaun kan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah urang keur dihadiran ku malaikat komo Gusti Allah maha segala-galana dibukakeun pintu langit bagi jelema nu deuk salat lamun urang boga rasa aing keur dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat Allah na hadir di diri urang ya Allah ya Rabb urang mantep salat kage Allahu akbar moal aya risi malesi kitu keneh nu deuk perang nu mantep para sahabat para tabiin siap perang nilai kalimatillah lantaran naon kadeuleu sorgana kumaha hate ya Allah ya Rabb kitu keneh nu keur ngararaji ieu urang kuari keur ngaji dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat didelekeun belah ditu oh cek malaikat ya Allah we ngararaji oh ya tentara Allah ya cek malaikat ambo ya tentara Allah bari nyusuhan kieu jadi oh masalah oh masalah dideleuk ka belah ditu aya nu keur ngalamu be tentara Allah keur kieu be bari nundutan cek malaikat ambo ya tentara Allah eleh perang merenya ya karim nah kuari kembali ke diri urang ternyata horeganan Allah mababarieun segede Raja Harun Ar-Rasyid segede raja anu tadi dicaritakeun segede Gus Dur segede Raden Patah segede Raden Syekh Syarif Hidayatullah segede Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja segede Syekh Maulana Yusuf jadi raja anu unikna jadi wali Masya Allah deket jasa ka Gusti Allah raja aya di nyana wali aya di nyana indah amat hirup kos kitu hah susah aya di sieu bajigan aya di sieu rugi amat tunjuk ke mana sih rugi jasa urang nanti tadi gua liwatkan ka dinya teh set cek kula jalan ka mana cenah ieu ge Cilaku kok dek jalan ka Cilaku aya babaturan gua lah di dinya tah saha aya Kiai Haji Nawawi Putra Kidul Pani kurang caricing di dinya salat bener tadi di darinya salat eta batur kula guru malah mah guru pernah dibere pelet kula gunyana ai kula manjur nyana nu merena henteu bari gae jana tah eta batur kula eta dicaringin nah lewat kadinya aya kelenteng kan di ditu
cek kulit teh itu mah kelenteng cek kitu teh heuh nyawannya na tak kabab kelenteng mah nyahonya nya itu mah kelenteng oh kula geus nyaho jasa siapa yang kudu geus kitu cerdas amat sih heeh aju ieu mana cina-cina tah eta nu ngawarung-warung ya Allah ya Rabb cek kula cek kafir aya di nyana susah aya di nyana di akhirat dibeulem abadal abidin mun kurang direnungkeun rugi amat namun kuarina nyana kaya kapal boga kereta boga segala rupa aya aju di akhiratna nyana ka neraka kajeun geus teh senang jasa di duniana hayang awe Singapura aya heng hayo hayang mana hayang nu Prancis aya Paris aya hayang nu luar negeri aya maksudnya luar negeri teh hayang anu kitu Afghanistan aya kuari mah ambal aya di Indonesia ya kuari ngurigak bulu urang lamun urang mengamati tentang wanita nu sok dibeli teh naon ngaranna awe anu sok dibeli naon ngaranna naon tuh nyahoan jasa ya kari aduh budak kosok beureun masyaallah ku nyahoan deui teh di Indonesia aya anu kumaha ente hayang urang Cina embal aya di Jakarta ulah di hotel HI di hotel HI tingkat sabaraha kahiji kadua katilu masih aman kaopat masih aman kalima kagenep kaditu geus aman jehe mangkumaha gitu geus puguh hotel-hotel anu Amerika nu kamari jadi huru-hara dan lain-lain sebagainya teu dicaritakeun lah eta hotel anu sakitu bae geus mohara jasa geus puguh hotel Marriott mah aya hotel Marriott sia mah Marriott goblok dasar osok meureun ieu mah nya potongan Marriott ya ya Allah ya Rabb nah iya hayang orang Jepang aya Cina aya geus puguh Singapura geus puguh orang pribumi Karawang Subang Bandung ambal aya di Indonesia ya orang Cilejet ge aya eta bangunan ayo coba go iya orang India ambal orang Arab ambal aya hayang urang mana geus puguh India geus puguh Uzbekistan ge buah loba Maroko loba jasa hayang urang mana perwakilan di urang teh awe beulian ambal aya loba jasa nah kuari urang sugih nya Cina nya kafir sugih beulian di akhirat dibeuleum ge wajar ai tadi nu kaliwata susah aya di nyana ngarokok ge make daun kawu teu rapi-rapi di akhirat dibeuleum saneng-neng rugi amat lan ari urang dieu mah sanajan ka neraka ge engke dicabut deui misalnya urang dieu ye tilok salat misalnya tilok puasa atuh ku Allah misalnya ka neraka keun wajar lah nya saya mau bangun embung teh gitu salat tilok ka neraka embung kumaha sih nah misalnya aju ka neraka tapi tetep baik kan geus beak mata dosa-dosana ka surga aja urang mah aya syahadatan sebab aya Allahan dia orang aya Muhammadan di dieu malah wau jeung kiai-kiai ye eta pada teh lain lalagaan geus kula mah indah jasa tah lamun kos kitu jelema asup ka surga aya nu kaduhung jasa di surgana cerik bae di daratangan kan kiai ikan surga mohon kok sediheun amat ya sediheun amat di surga masyaallah lain sedih-sedih deui kunaon aya waktu-waktu nu dipake poho ka Gusti Allah teh dipake zikir duh mun hayu terus bae pake zikir ngeunaheun jasa cakna tanu pohona waktu teu pake zikir asana nalangsa teh masyaallah pohara jasa eta pohara teh kos kitu tah jadi berarti kan lain lalagan teh zikir ka Allah inget ka Allah teh tambah nilai ke di surgana sehingga anu poho nyana jadi sedih eta hiji tah jadi kaingetan ka kula nomor kadua aya jelema deuk di kanarakakeun lantaran teu boga amal timbang amal salat ngaplek Tuhan puasa heueuh batul mah Ramadan nya mah tilok komo Rajab mah tilok jasanya mah geus salat batur mah salat lebaran mah osok mah tilok lebarannya tilok puasa zakat haji komo sedekah mah geus tilok mabok aya di nyana segala aya di nyana cek malaikat kana rakakeun keheula cek anjeunna nu lawaka aduh lawaka bae engke heulana sugan aya amalna ceng maneh salat mah tilok muhun puasa tilok zakat tilok
ngaji pernah betul sugan muludan cara polisi hadir doang kan nyana mata polisi ente sakira polisi mah surga lah aja hadirnya lagi ngaji tuh cuman teu pernah kula mah mun jaipongan eta kula insyaallah koprok kula bandar insyaallah remi ya alhamdulillah itulah anak buah kula termasuk polisi pengamanan eta alhamdulillah so tolol sih alhamdulillah siapa gua amalan sekali nuhun sekiranya Aisyah ngaji teu pernah sugan wau ka kiai eueuh henteu ka kiai gitu sugan kiai saha nu sok ceramah tah kiai jablay sugan lah henteu kalau teu wau kiai Supendi komo eta mah teu jasa jeung embung wau cek ya Allah wau jasa barang dideuleu amalna dina bukuna pernah nyana embena lumpat diudag ku nyana liwat ka imah hareupeun kiai eta doang tah ngudag embe ka hareupeun imah kiai aju nyana nanya ieu masa imah kiai pernah eta doang oh cak Kangjeng Nabi aman geus sorga cak ya Allah ya Rabbi nu mantap geus urang Cilejet teh kudu salat liwat bae ka imah kiai geus aman geus sakitu geus eta keur carita fadilah wau jeung kiai ku pohara-pohara teh masyaallah datang ka liwat doang nanya ieu basa imah kiai sakitu geus boga nilai anu luar biasa atuh komo ngaji di hareupeun kiai mantak urang dieu geus ngaji di dieu saha kiaina sanu maganana geus ulah nyaritakeun ngarti ulah nyaritakeun paham geus bae datang ka dinya siap kopi beres geus aing asal hadir mah aing mah geus sapadang geus ngaji nundut los gas ngopi deui lamun tunduh bae saember kopina goblok jawab tunduh bae saember si aing mah geus beres geus aing mah geus nah tunduh bae asup jana ka ember kieu lah ya keuntungan ada ngaji seperti eta batak di Indonesia mah alhamdulillah aja sakulah mah eueuh-eureunna terus bae dakwah teh geus puguh muludan geus puguh rajaban geus puguh penutupan pengajian terus ngaji ngan kayak disurtil ngaji nu bener jeung nu ai kitu mah bangsa muatan politik muatan negara lain ngaji teh mah kitu ieu mah nu lempeng ngajina nu bener-bener ngaji teangan anu bangsa ngaji-ngajina jang kepentingan lain ngaji teh mah kitu maksiat mah aya nu rupa salat padahal maksiat ngeri urang rupa zikir padahal maksiat ngeri urang rupa ngaji Quran padahal maksiat ngeri urang rupa ngaji di majelis taklim padahal maksiat ngeri urang teangan supaya nu bener-bener ngaji menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu alhamdulillah ngaji dengan judul silaturahim. Kula kabehan di Cilongo ka dieu kabeh saadi-adi lantaran ngalayat kapun adi hajim khususna umumna ka besan di dieu umumna pisan ka ahli-ahli di dieu. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dicatet ku malaikat, dijadikeun sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui doakeun pun adi di dieu, doakeun besan di dieu, doakeun para kiai di dieu, tur urang ngadoa jang kabehan mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, urang maot husnul khotimah ke di akhirat urang bareng menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pangaosan dina wengi ieu dicekapkeun sakitu randapan tina materi nu tadi dibahas tentang cinta. Geus datang ka mana urang cinta ka Allah dibandingkeun jeung awet tadi. Nomor kedua, hebat amat seorang raja. Kok raja bisa
tepikeun kawauh ka Allah ai urang geus datang ka mana ngawauhan ka Gusti Allah mun hese bae teangan saha nu geus wauh ka Allah deukeutan menta cara-cara minimal urang wauh jeung ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.